Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sok sanes mung di comantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang naraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna ilmu pelet karya Auko. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangeberah manah hiburan kaum mitra-mitra di mana wae ayana disukulakna disikulukna sami-sami mika cinta termika resep kana seni budaya Sunda. Mitra seperti yang kolong tinggal waktu yuk mangga urang didangukeun wae dongeng sunat teh wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Rungah. Para mitra kaum dangu sadayana. Kampung Ruyuk jeung Kampung Junti oge ka kampung-kampung nu lainna anu kagabung nyaetna di Desa Ruyuk. Asup Kampung Junti asupna ka Desa Ruyuk. Terus oge Cicurug asupna oge sarua ka Desa Ruyuk. Geunyereungna Desa Curug atanapi Desa Ruyuk kulantaran aya hiji kejadian nu kasebutkeun geus jadi korban pangbibita jurig, korban pangbibita makhluk halus lah intina mah nepikakeun ade budak pemuda tanggung anu memang jadi korban. Ku kejadian eta timimiti harita jarang jalma anu kalaluar peuting teuing. Tapi aing ngaran di Desa Ruyuk mah nyanger we jalma teh. Sanajan peuting oge tingkuluyur jeung barudak pemuda mah komo geganyerengan we ngagita. Kaasup di hareupeunna Imah Haji Uri anu sok jelas-jelas pake pengeteman. Kan pedahnya kitu. Ku ayeuna mah leuwih ati-ati jeung loba kasieun. Sok sieun kejadian teh kaulang ku maranehanana. Kejadian-kejadian sarupa. Wah tukang ojek atawa tukang naon. Tuani lamun aya nu megat sorangan-sorangan kitu mah kumaha bari jeung ieu mah tapi dah heueuh aya ngaran-ngaran pangbibitan nu kitu mah aya wae jelema teh bisa poho kajenting inget-inget oge ati-ati oge dah keukeuh. Sedengkeun isukanana sanggeus 2 poe kaayaan Desa Ruyuk anu memang geunyeul. Memang loba keneh anu ngaromongkeun itu jeung ieuna ade mah geus tara kaluar-luar acan daerah teh. Sanajan memang manehna tengah haja ge tetep we boga perasaan era jeung asa rendah diri teu pararuguh lantaran tetela kapanggih ku umum manehna keur ditataranya. Sedengkeun di Imah Haji Uri Bu Iim Neng Salwa harita keur ngarariung pas sore. Haji Uri aduh kaget bingung mikiran anu jadi anak Neng Salwa nu soban poe hulang centul pagawean. Tekaop aya nu ngolebar, aya nu ngobrol, nong tina kaca. Pikiran Neng Salwa di nu dipaigai, nu dipika imut ternyata nama Mario. Haji Uri geus ngomong ka jadi pamajikan anaknya tana Bu Iim. Kudu kumaha ieu teh, Bu? Ku aneh. Salwa pang-pang nama. Kunaon si Salwa jadi aina-aina jadi robah kawas gitu. Aduh. Nya tuh kudu kumahannya amanya. Kira-kira ama kunaon sih sebenarnya si Salwa teh? Moal kitu benang ku pelet mau ku si Mario asa piraku da si Meru tar ka mana-mana nya. Nya, teuing atuh ama ge bingung Bu. Kumaha jadin teu ka ditu teh? Ka Cicurug teh? Cek ama gengke lamun geus katingali si Salwa ayeuna geus teu puguh. Amar datang ka ditu ka Cicurug ge penta nyarek nanyakeun we bedah ari di Cicurug pan aya nu ngarti ongkoh ka asupnya
pawikarta meureun da kasebutna guru pasantren mangarti tur apa. Nya puguh ke umi ge jadi hariwang aduh kasih Salwa teh. Ceuk nu jadi indungna jeung bapana harita manghariwangkeun nu jadi anakna lantaran Salwa teh sok kadang-kadang aneh. Budak lungguh andalemi. Jelas-jelas ayeuna jadi robah, ai lungguh nama anger. Ngan teuing kunaon asal loba tara loba omong itu jeung ieuna. Dina poe harita pas sore Mario anu di imah jeung babaturanana ka babaturanna ge Mario memang teu ngomong yen manehna teh geus ngajailan Salwa geus meret Salwa. Pas sore pok Mario ngomong ka baturanna, Tim ulin ya. Ulin ka mana? Ka mana we atuh jalan-jalan lah. Hambung ah. Cenah aya jurigan si Ade teh ya. Lah maneh mah. Si Ade mah da jelema kitu ya ka urang mah da maldaikeun jurig teh. Cek Mario harita bari kengesan sih. Urang ngomong aya dititah ku kolot deui. Dititah ka mana? Itu ka Cigedang. Rek nganterkeun ting naon? Nganterkeun duit sepokonakan ini urang. Oh nya geus atuh. Urang arek ka kuliah ka Salwa. Salwa. Maneh tong jangan macam-macam dah. Di Salwa kan geus ditanyaan batur, maneh ulin jadi piomongeun kan. Keun bae da urang mah lain arek da si Salwa mah pasorangan lain bebaturan urang teh baheula ge. Tapi kan maneh bogoh ka Salwa. Sasaha ge bogoh ka Salwa mah. Kan yang urang mah moal sok we tingalikeun sugan urang arek kumaha moal urang rek ulin hunggul. Pura-pura meuli eta kecat tutup ya kieu mah. Meuli rokok urang mah. Jauh meuli rokok di warung hareupeun warung maneh ge. Hareupeun imah maneh warung itu. Kan ngaran bari ulin. Geus atuh lah. Maneh aya ka Cigedang mah kitu. Urang arek ka di Sisawah heula. Atuh lah, geus atuh nya. Ceuk babaturanana harita ngaleos. Sedengkeun Mario nyokot motorna. Motorna gerung-gerung dihurungkeun. Kebenaran Pak Karmi harita karak balik di masjid. Ka mana? Rio. Rek ulin, Pak. Ulin ka mana? Bapak nitip yo. Nitip naon? Eta pang meulikeun lotek ta kadinya. Moal ka dinya jalanna, Pak. Moal ka Cinining. Rek ka mana kitu? Rek ulin ka Jiuri pada itu. Ulin ka si Salwa. Ulah ieu teuing ulin ka si Salwa anu geus ditanyaan batur. Adalah atuh ditanyaan batur ogekeun bae da lah. Lain rek nanaon atuh. Pak Karmi harita asup we ka jero imah teu loba omong deui. Sedengkeun Mario nu ngahirupan motor. Leos we init mawa motorna. Anu tekung Sirila da uan teu pati jauh teuing geus nepi hari ka hareupeun imah Haji Uri. Motor diasupkeun ka pakarangan warung harita teh. Terus saterusna Mario turun tina motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang Mario. Meser naon jang? Rokok Pak. Asa panas hawa teh Pak nya. Cacakan geus sore kieu nyapu ge ieu. Teuing bieu ge di masjid mun biasana sok genaheun meni. Bayeung yang. Nya beuh ge bege bapak keur balik di masjid. Nya da bege cikaneh papanggih. Sak sabungkus ieu teh. Nya sabungkus Pak. Tambah ieu we tambah naon ngaranna teh? Tambah kopi we Pak. Oh nya sok atuh. Sanggeus puguh kitu mah Haji Uri langsung we ngasongkeun rokok ka Mario. Ieu rokona ieu, kayak kopina wangjieunkeun. Jiuri oge ngasupkeun rokok. Terus saterusna nyieun kopi jeung Mario. Mario harita rurat tereret kencang katuhu sugan we aya Salwa. Sedengkeun Salwa harita nu keur aya di kamar. Manehna kakara beres salat asar. Orang di luar kadenge suara aya nu ngobrol. Salwa harita ngintip tina kaca
di tengah imah. Nu tembus ka warung eta. Barang harita ningali Mario gebeg. Salwa ngagebeg harita. Nu saterusna bibir anu ngagonewa imut ngagelenyuk. Mario. Cek Salwa harita. Mario ajak Salwa harita babatukan. Mario geus ngadenge Salwa anu geus babatukan. Dina hate leutikna. Salwa. Pok Mario harita nanya ke Pak Haji Uri. Pak Haji, kemari karunya nya si itu si adeknya. Nya boga bapak oge dah meni kenaon tuh si adek teh make jeung sok kulanap ari peuting lain naon dah heueuh ngaran-ngaran jalan nu kieu mah euy. Loba julig nyiliwuri zaman ayeuna mah. Lain zaman ayeuna wae meureun Pak Haji. Cek Mario harita bareng. Di Salwa ke mana? Tinggal tinggal di geuning. Cek Mario harita basa-basa. Ya Salwa bika kara salat si keneh mah. Teuing geus encan. Ai Salwa iraha Pak Haji kawina? Cek Mario harita. Kawina mah cenah nyan can ai mutu ngembuguhkeun kawin mah kan aya di tunangan mah kamari da. Kan jigana moal lila deui ge kawin jigana mah kenaon bari nage lila teuing. Cek Haji Uri. Nya Pak Haji lah geus puguh mah ning keneh kawin we tuh. Cek Mario harita bari ngaluguk kopina. Padahal Mario dina hatena mah seuri we. Kajenting kumaha oge anger we aing cenah bakal milikna Salwa mah kitu pikiran. Salwa harita anu geus teu kuat hayang papanggih jeung Mario. Pura-pura harita ngageroan kana jadi bapakna. Nanyakeun senal capit sabelah teuing ka mana. Ama. Juragan Uri, Haji Uri, Haji Tengareret. Aya naon, Wak? Ari ningali senal capit tuh mah anu tadi dianggo ku Salwa. Di dapur meureun tadi kan ti cai meureun. Ama. Itu aya ka mana nya? Cek Salwa harita bari totongeng ngandukan nya dukan henteu. Nu puguna mah alasan we Salwa mah. Nepi ka warung dengan senal capit. Haji Uri harita neuteup ka Salwa. Saterusna Salwa harita nangtung dina etalase. Yang Mario geuning. Nya di mana wae Salwa? Teu ieu nambah beresin tepan puguh ge. Cek Salwa harita bari imut teh gelenceng. Mario harita nginum kopi deui. Pura-pura we teu ningali imutna Salwa. Padahal mangahajakeun Mario mah supaya Salwa teh beuki kangen ka manehna. Sakumaha panitah Bahsomad kudu api lain cenah gitu. Sanajan orang butuh oge kudu api lain. Dangke oge ku api lain mah bakal lieur awe teh sorangan gitu. Haji Somad teh cek Bahsomad. Pak Haji. Ari Pak Haji pas nguburkeun si Teh Tati teh miluan teh Pak Haji ka ditu. Nya puguh bapak oge pan ka ditu. Pan anu ngurebkeun oge meureunan Ustad Sidik lin. Nya Ustad Sidik di dieu mah saha deui itu ibarat Ustad Sidik mah jeung eta meureun Pak Soleh. Nya ka ditu atuh puguh we ka ditu mah bapak era mun teh ka ditu mah ka hiji sesepuh kampung meureun bapak teh henteu oge. Nya Pak. Kang Mario. Nya kumaha Salwa? Terus ngopi. Oh iya nuju. Perkara cikeneh ninyu. Biasa teh Pak. Mah. Usah pada di warung mah biasa we. Mama di lebat we. Haji Uri harita kerung. Kunaon kitu?
Nya teu kunaon we salwa kesel dilebet teh. Cek salwa harita bari panaon ngareret harita ka Mario. Sedengkeun Mario anu direret harita tunggul we hare-hare nyokoh nyawa HP-na. Teuing naon anu dicookeun Mario. Beuki diacuhkeun ku Mario. Beuki ngagedur rasa salwa ke Mario teh. Makin dijauhan makin ngunag we keur salwa. Nya sok atuh. Bari benar-benar tentu itu tuh. Tadi aman tadi sekarang ngabuka porek poho tadi asup-asupkeun. Nah, nama? Itu mie jeung balanjaan itu tuh nu nadus itu tuh pasang-pasangan. Si Umi kenal keur masak. Keur masak di dapur. Cek salwa harita bari ngareret deui ka Mario anu masih kena tunggu. Haji Uri dina hatena mah bingung. Manehna ini tinggalkeun warung ka jero imah. Ari hatena mah jelas. Hayang ningali ketakna Neng Salwa. Kawas kumaha sebenarnya Neng Salwa. Haji Uri kebat init ke dapur ka parengan. Ibu Iim jadi pemajikan anak keur masak harita. Pak pik. Umi. Nah, nama? Si Mario. Si Mario? Emang kenal si Mario? Yang biasa keur ngopi di hareup. Si Salwa ka nyampeurkeun. Mana si Mario orang si Salwana? Geus antepkeun heula. Keun urang tingalikeun heula. Kumaha ketakna si Salwa ayeuna? Lamun keterlaluan, ketingali pisan bogoheun ka si Mario. Urang teu bisa kumaha deui ulah ieu kudu dicegah ieu. Nya atuh kitu mah si Salwa teh sok ngerakeun kerangan budak teh kumaha sih teh. Kenaon atuh kamari make jeung nerima harsa dari ayeuna hayang ka si Mario mah. Ti kamari si Mario datang we ka dieu nyumput wae ayeuna. Budak teh kunaon nya asup mun nya teh mah kitu ngerakeun we ieu mah sok jeung kapanggih ku keluargana Arsan muka ningali di dieu gawe kan dulurna meureun. Nya mata koge. Cikan manis ningali ah. Ya tapi ade ulah digaruhkeun. Tingali we heula. Nya. Harita Bu Iim anu amek tur teu ieu kesel ka Salwa. Sabab geus katingali ayeuna mah Salwa teh ngunag-unag Mario. Sedengkeun Salwa nu di warung harita bari nangtung henteu diuk ieu dalam mun diuk mah teu katempo beungeut Mario teh kahalangan ku eta las. Namun dia teh ka mana-mana. Henteu wae ka mana kitu lah. Udah ka mana atuh. Mun ieu mun aya nu ngajak bareng mah teu naon. Maksudna ngajak bareng teh kumaha Kang? Cek Salwa harita bari imut tur neuteub seukeut ka Mario. Teuteupanana anu ngandung harti. Nya maksud teh mun aya batur mah hayang ulin teh lah ieu batur keserangan bajeng barudak pemuda ream mun kitu boga ka Bogo nya aya akang kan bingung tuh boga ka Bogo mah ulin-ulin mun cicing we di imah. Gitu Kang. Salwa kersa da amung sareng Kang Mario. Emang Salwa kersa kitu amung sareng akang. Nya kersa tuh, nya henteu kersa. Cek Mario harita bari cek Salwa harita bari imut. Mario keur teu mesem we hungkul. Ai dina hatena mah surak da geus nyaho pasti bakal kitu. Jajadianna teh bakal kitu. Tapi kan Salwa ayeuna geus tunangan. Tunangan naon? Cek Salwa harita bari rada bae. Make jeung tunangan naon? Ya tunangan jeung sa budak kiai teh. Si Arsan. Nya. Teuing atuh. Cek Salwa harita bari rada cemenut. Emang kunaon gitu. Gitu weh. Cek Salwa harita. Kitu weh kumaha? Nya
Aduh, boga salwa ge tunangan. Emang kaduhung teh kunaon? Sudah salwa mareto ku akang diajak tunangan henteu. Nya, salwa teh kalimutan tuh dah Kang. Oh. Ceuk Mario harita bari seuri. Emang Kang Mario boga kitu ka salwa. Satuan atuh boga ka salwa. Sararea oge lalaki pasti boga ka salwa nu geulis atuh. Naon atuh kapungkur teh nyarios ka ama? Nya, ningali heula salwana keresahan teu ka akang. Lamun salwana kersa ka akang nya tah sesuai mun akang ge langsung ka ama. Ai langsung ka ama salwana nolak kumaha kan. Ayeuna teu da pameng ayeuna mah salwana parantos gaduh nu sanes. Ana teh can puguh na oge. Emang pamita can kubuh, emang kersa kitu ka akang. Ari akangna siapa nya salwa oge. Kersa atuh. Ceuk salwa harita bari imut. Batur panonna neuteub seukeut ka Mario. Mario harita seuri. Salwa mah. Sedengkeun indungna salwa. Anu ningali tingkah salwa kawas kitu nu tara-tara ti sasari kacida pisan ngagedugna kana angen. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya Allah si salwa teu boga kawirang eta awewe teh. Kunaon budak teh? Salwa? Salwa? Indungna harita ngageroan we langsung ka salwa nu keur di warung. Umi aya naon Umi? Kade, da sakedeung. Cek indungna harita. Salwa nu ngareret harita ka Mario. Sekedapnya. Oh, mohon. Indungna harita nu nangtung dina lawang ka warung. Pok salwa harita ngomong. Naon mah? Umi? Kadieu. Grewak leungeun salwa harita ditewak. Saterusna dibetot harita ka tukang ka dapur. Yuk, di dieu. Umi mah da naon Umi? Cek salwa harita bari neuteun. Salwa. Ari salwa inget teu? Macan Umi naon? Cek salwa harita bari ka rumah.
Ari Salwa teh inget henteu Salwa teh boga kabogo kan boga tunangan. Salwa tunggu. Salwa naon Umi? Cek Salwa nu tara-tara sawa ngebantah kawas kitu. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah budak teh kunaon ieu teh? Ama. Haji Uri harita nurujo. Naon Umi? Ya, si Salwa ieu. Manya ngajak bobogohan jeung si Mario. Budak teh boga pisan kaera. Teu boga pisan cara ieu budak awewe teh. Emang Salwa lepat gitu Umi. Misalkan boga ke Kang Mario. Astagfirullahaladzim. Salwa. Dingikeun Salwa. Kasasaha ge meunang mika bogo. Tapi ieu dengikeun. Salwa teh ayeuna geus aya nu ngiket. Arsad anakna Tawikarta. Guruna Salwa sorangan. Ari Salwa rek mepokan tai ka kolot. Astagfirullahaladzim. Ama. Naon? Kang Mario kan bager ama. Terus lamun bager kunaon? Kabeh lalaki ge nempo maneh mah bager. Astagfirullahaladzim. Maneh teh kunaon ieu teh? Cik sing boga harga diri. Naon sebenarnya Salwa? Kurang naon Arsad? Tapi naon? Rek ngera-ngera kolot. Ayeuna mah leuwih kieu we hade mah. Ini keun ke pesantren dah. Tapi ama Umi Salwa di pesantren deui Umi. Karena Salwa tos tamat. Adi di dia ayeuna rek ada ngera-ngera kolot. Salwa. Umi cikan ngadenge naon anu diomongkeun ku Salwa. Teu pantes awewe ngajak-ngajak lalaki. Si Mario mah tidak tadi tungkul cicing. Alun maneh anu ngajak-ngajak lalaki. Daek ngajak ulin itu jeung ieuna. Ira teuing maneh dah kayak kitu. Aneh budak teh. Lamun eudeup ti Bareto si Mario teh ti Bareto sok ka dieu. Pernah ngomong geuningan ka Salwa oge. Kunaon atuh teu ditarima? Ari ayeuna maneh geus boga tunangan maneh si make jeung kitu sagala ka si Mario. Aneh kan? Tapi ama Umi Salwa. Alah, geus. Ti mimiti ayeuna Salwa, lamun rek kitu wae. Wah, rek di pesantrenkeun deui. Alim ama. Kunaon? Salwa harita ngegentak cengkat. Rebet Salwa init ka kamarna. Salwa. Kunaon budak teh? Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Indungna harita kecil pisan amakna ka Salwa. Sebab jelas Salwa teh kesel. Jebret Salwa harita nutupkeun panton beka kadenge ngajebretna. Bagat tingku kesel kana jadi indung jeung bapana. Manehna dilarang-larang jeung Mario. Aneh asa kitu nama. Mario mah harita ku tiba seuri we sabab nyaho Salwa dicarekan kudu jadi kolotna gara-gara mika boboh ka manehanana. Nya sararea oge pasti kitu ari kolot anakna. Ayeuna geus tunangan jeung Arsad. Kari-kari Neng Salwa kulunan kelenen ka Mario. Bari jeung sempet ngajak ulin segala rupa. Nawarkeun diri. Kan teu asik mun kitu mah. Asik keur Mario teu asik nu lainna. Tapi da sabantar mah memang lain gitu karakter Salwa. Salwa nu biasana cicingeun, tara loba omong itu jeung ieuna ek papanggih lalaki jeung kumaha oge. Ngan kulantaran meureunnan ilmu pelet Mario hasil pamere Bah Somad memang geus nerap kana jati dirina Salwa.
Nu jelas naon anu kadenge ku Salwa cek paribasana aya kalalar nonton aya kalaras ngalayang oge gerak disangka teh Mario we naon anu ditempo ku Salwa teh pasti Mario dina pikiranana dina panona itu jeung ieu pasti Mario sabab ilmu Basomad nu geus nerap kana jiwa jeung ragana Salwa anu nepi ka kamar harita bluk nang kuban ngarasa asa diteung-teunganan kolotna make jeung ulah ulin segala jeung Mario bari jeung teu mikir teu boga rangkepan ada memang kabeunangan kuno kitu mah heuh moal aya pikiran itu jeung ieu salah jeung bener moal nu penting mah happy ngan engke akibatna bakal kumaha Salwa anu nangkuban dina kasur harita karon ceurik ngabangingik siga budak leutik ngahing-hing ceurik jeung ceurikan Mario anu ayana aya kedua Mario Bundun Salwa Kang cek neng Salwa harita sedengkeun Haji Uri nu di dapur keneh keur dariuk bari taricing we teu loba non teh tuh ngobrol itu jeung ieu ngarasa bingung hate Mah satu ama ayeuna kaditu ama juk hati curug atuh tapi tong tapi tuh ulah ngadaguan si Salwa riweuhna Umi yakin si Salwa teh cigana mah wah gitu benang ku pelet si Mario si Mario di mana menang pelet na iraha ini tanana ya malah apa tuh ama mun si Mario ini-initan kamanan mantap pelet itu jeung ieuna memang beja-beja kita mau ngameureunan Haji Uri hari tengah hulang asa teu panuju lamun pamajikanna nyebutkeun Mario beurang ku pelet sabab sakanyaho manahanana ka Mario oge papanggih di masjid jeung Mario mantak cek pikirna iraha teuing Mario menang peletna saban poe ge papanggih aya di kampung aya di lembur waya kumaha initna si Mario teh ka Mario ge papanggih di masjid nya hampir saban poe si Mario teh ka masjid jadi saban poe ge aya di lembur lamun neangan pelet ka mana cing sok kita mah rahasia mah tuh mal beja-beja mudah sih gimana si Mario apa sahawa yang menang pelet tapi buktinya dia anak orang ayeuna nu tadina nolak ka si Mario nu tadina siga nu kesel sok ngomong sorangan kapan di dia oge nah si Mario sok di wae cenah kitu jadi kesel cenah manya ayeuna ujug-ujug manehanana make jeung nawarkeun diri sagala rupa kana aneh ke rumi mah Haji Uri harita ngahulang bari untung-untung ini mah geus we ulah ngadaguan si Salwana beuki parah Umi mah jadi hariwang sing inget ya karena kejadian-kejadian nungeus Haji Uri neuteup harita ka Boim emang nungeus naon urang teh ieu loba korban geus sabaraha hiji awewe anu gelo nepi ka ayeuna pan teu cager-cager inget kasih Otim nya mana si Otim teh udah ku awewe tapi ka ayeuna si Otim lagi eueuh awewena teuing ka mana deui da gelo teh apanan ayo we geus teu bisa diubaran memang saksin kitu si Salwa teh amit ai kitu mah tuh ai ngomong teh sok naon teh ningali kenyataan ayeuna tuh ayeuna geus mumpung memeh parah kumaha kejadian syukur-syukur si Salwa teu beunang ku nanaon urang nanyakeun supaya kanyahoan kudu jadi calonna nya tanda si Arsad kumaha lamun urang mun si Arsad misalkeun nyahoeun hek urang teu ngobrol itu jeung ieuna geus kitu mah ngobrol kapanan ka Pawikarta kapanan babaturan mun Pawikarta teh moal pikaeraeun ngobrol ka ditung silaturahmi kitu jeung Umi atuh yuk nya kunaon atuh lamun sorangan dia tuh kalenep ka ditu sorangan jeung Umi mah ge kalah kananya ke sawar ka mana cenah meureunan Haji Uri harita ngahulang nya geus atulah engke sorean meureun ama atau isukan meureunan ieu mah geus wayah kieu atuh berenyeng we ka ditu kana motor atau diantir atuh ku saha ku si Yanto atau ku saha mung sorangan makan motor
mun harewangna kerahanan atuh ningali sawakas kitu teh. Cek pemajikan anak ngadesak menjadi salakina sina init nyata ka Cicurug. Di Cicurug bala bapak nanyaan. Kasebutkeun santri teh pasantren gede kasebutnya nya pawikarta guruna pasantren santeuna we meureun ngarti suta getikeun kunaon Neng Salwa. Keur mah supaya nyaho arsad ulah nepikakeun Salwa beki parah. Cek Boy Im kitu. Anu pilingna Salwa teh beunang ku pelet. Tapi walau alam ti Mario tawan teu nama. Tapi lamun ningali cek Boy Im Salwa kawas gitu yakin Boy Im ngayakinkeun karana